Sampurasun pamirsa, wilujeng patepang deui dina acara Wejangan Asih dinten ieu tepang deui sareng Kang Aam. Pamirsa sadaya, dina paripaos Sunda aya istilah silih asih, silih asuh, silih asah. Kecap ieu teu kenging dirobih, digentos-gentos urutanana. Janten nu kahiji kedah silih asih. Naon hartosna silih asih? Silih asih hartosna silih pika asih. Upami urang tos silih pika asih sareng sasama, urang tiasa naik kana tingkat anu kadua, nyaeta nu disebat silih asuh. Naon hartosna silih asuh? Silih asuh nyaeta urang tiasa silih jagi, urang tiasa silih perhatoskeun, urang tiasa silih emutan, saling ngajaga silih asuh. Upami urang tos tiasa silih asuh, urang nembe naik kana tingkat anu katilu, nyaeta silih asah. Hartosna silih asah, upami hiji waktos urang benten paham, benten pamadegan, urang moal ribut, urang moal pasea. Kumargi parantos aya dadasar silih asih sareng silih asuh. Dina kahirupan sadidinten, dina budaya Sunda utamina, tangtos perkawis silih asih, silih asuh, silih asah parantos dilarapkeun. Urang Sunda anu sakitu someahna kasemah, anu sakitu ramahna kanu sanes, tangtos parantos ngalarapkeun anu namina silih asih, silih asuh, silih asah. Sapagodos sareng pamadegan urang Sunda, paripaos di Sunda, dina kitab Injil pamirsa, dina kitab Injil Matius 22 ayat anu ka 38 sareng 40 disanggemkeun kieu. Nu kadua sarua pentingna nyaeta masing nyaah ka batur kawas kadiri sorangan. Sakabeh eusi hukum Musa jeung pangajaran nabi-nabi liana gumantungna ka ieu dua parentah. Upami dina kitab Injil disanggemkeun masing nyaah ka batur kawas kadiri sorangan. Ieu sapagodos sareng paripaos Sunda nu tadi. Silih asih, silih asuh, silih asah. Upami dina paripaos Sunda urang tiasa ngalampahkeun hal eta, komo deui saur pangandika Gusti. Pangandika Gusti nyanggemkeun kudu nyaah ka batur kawas kadiri sorangan. Kumaha wujudna, kumaha prak-prakanana Bapak Ibu nyaah ka batur kawas nyaah ka diri sorangan. Upami urang merhatoskeun kumaha cara urang dangdos, kumaha cara urang tuang, kumaha urang merhatoskeun diri urang, tos sakedahna urang oge kedah ngalampahkeun hal anu sapertos kitu kanu sanes. Upami urang alim diciwit, tangtos ulah nyiwit ka batur. Upami urang alim nganyerikeun ka batur, urang oge teu kenging nganyerikeun ka batur. Upami urang alim dinyanyeri, urang ulah nganyeri ka batur. Wujud tina urang nyaah ka batur tangtos tos dipraktekkeun heula ku urang dina urang nyaah ka diri sorangan. Tangtos urang ngajagi kasehatan urang, ngajagi sagala rupina. Tujuanana supados urang kiat, supados urang sehat. Nah dina hal-hal anu sapertos kitu ku urang oge tiasa dilampahkeun kanu sanes. Urang oge tangtos alim ningal batur cilaka, urang oge alim tangtos ningal batur teu sehat. Upami urang gaduh berkat, urang tiasa ngabagikeun berkat eta kanu sanes. Jadi dina paripaos Sunda silih asih, silih asuh, silih asah, dina kitab Injil oge aya hukum anu sapertos kitu, nyaeta masing nyaah ka batur kawas kadiri sorangan. Bapak Ibu anu dipikasih ku Gusti, salaku putra Gusti anu hirup di tatar Sunda, anu gaduh palsapah silih asih, silih asuh, silih asah. Kitab Injil nyanggemkeun langkung jentre masing nyaah ka batur kawas kadiri sorangan.
Ayo urang larapkeun hukum ieu. Kumargi upami urang parantos tiasa ngalarapkeun hukum ieu, nyaah ka batur kawas ka diri sorangan. Urang tangtos bakal janten contoh nu sae. Urang tangtos bakal janten tuladan. Kanyaah urang kanu sanes tiasa katinggal. Kanyaah urang kanu sanes tiasa dibuktoskeun. Hayu urang sasarengan diajar. Kumargi Gusti anu disembah ku urang sifatna maha asih. Upami Gustina maha asih, tangtos urang salaku pangiringna kedah ngalarapkeun sifat Gusti nu maha asih. Nyaeta urang silih pikaasih sareng sasama. Saha anu dimaksud sasama urang teh? Sanes pedah urang eta sami bangsana, sami basana, sami kulitna sanes. Tapi anu disebat sasama urang nyaeta jalmi sadaya. Bade kulitna warna-warni, bade basana benten-benten, sadaya ciptaan Gusti eta sadayana sasami urang. Teu dibentenkeun ku harkat pangkat darajat. Urang kedah tetep dikaasih ka aranjeunna. Sapah Sunda tiasa dilarapkeun dina kahirupan sadidinten. Kitu oge pangandika Gusti salaku papakon hirup jalmi percanten kedah langkung dilarapkeun. Kumargi antawis palsapah urang Sunda sareng pangandika Gusti henteu patukang tonggong. Malih silih kiatkeun nu hiji sareng anu sanesna. Hayu tidanget ayeuna urang silih pikanyaah, silih pikaasih ka sasama urang. Besi menajamkan besi saur basa Indonesia. Manusia menajamkan sesama. Hartosna urang biasa silih kiatkeun, silih dorong, silih pikanyaah teh mung sareng sasama urang. Gusti ngaberkahan. Ayo urang nenedang. Gusti atur nuhun. Pangandika Gusti ngemutkeun ka abdi, yen abdi kedah silih pikaasih sareng sasama. Paparin ka abdi sadaya kamampuh kangge tiasa ngalaksanakeun pangandika Gusti ieu. Nuhun Gusti, dilebet jenengan Gusti Yesus Kristus, abdi sadaya parantos naneda sareng ngucap syukur. Amin.